Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairan nabiyyin arsalahullahu ilal alam kullihi basyiran wa nadiran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil din, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Hadirin sidang Jumat anu mulia, khatib umaja kasadayana jamaah sumangga urang ningkatkeun iman Islam sareng takwa ka Allah azza wa jalla. Margi teu aya di jalan kamuliaan anu hakiki iwati katakwaan dohir sareng batin urang. Urang perbaharui keimanan urang beungharkeun deui diri urang kalayan amal soleh. Utamina dina ieu waktos sasih Dzulqa'dah sakedap deui bade lebet kana sasih Zulhijjah. Waktos anu sangat mulia sareng dituntut ku syariat urang dipiwarang ku Allah sareng Kangjeng Rasul. Satiasa kondisikeun dina 10 dinten awal Zulhijjah pinuhan ku amal soleh, sabab padilahna atanapi kautamianana teu aya anu ngabandingan kana utamina amal anu dipidamel dina 10 dinten awal Zulhijjah kajabi jalmi anu mawa harta sareng dirina ka medan perang teras henteu balik kajabi namina. Hadirin sidang Jumat anu mulia, mangga urang sami-sami ngupayakeun kamuliaan dina kahirupan urang. Nu dimaksud kamuliaan anu hakiki nyaeta kamuliaan di payunan Allah Subhanahu wa taala. Sanes kamuliaan anu semu, sanes kamuliaan anu sandiwara, sanes kamuliaan anu henteu lana. Hadirin sidang Jumat anu mulia, naon anu bakal kalaku saumpamina urang meunang kamuliaan ti Allah? Sataacan urang ngagambarkeun kumaha kamuliaan anu ku Allah dipasihkeun ka makhlukna, mangga urang sami-sami tapakuran kumaha ngeunahna, kumaha nikmatna lamun urang hirup silih muliakeun di antara manusia, di papada manusia. Contona upami urang secara pribadi ngamuliakeun ka sanes, nah eta teh ka batur, nah eta teh ka guru, nah eta teh ka sepuh, nah saha wae anu ku urang dimuliakeun, maka pasti urang ge bakal ngajaga bahasa, bakal ngajaga sikap, bakal ngahormat, bakal heman ka anjeunna, bahkan ceuk paribasana wani pasang badan ngabelaan nalika jalmi anu ku urang dimuliakeun teh aya anu rek ngarogahala atawa aya anu rek nganyanyeri. Saestuna sapertoskeun kitu kirang langkungan pastina Allah mah ngalangkung ti kitu. Allah Subhanahu wa taala bakal ngajaga sahawai jalmi anu dimuliakeun ku Allah. Allah bakal ngariksa, bakal nedunan kana kahayangna, bakal ngalindungi tina sagala rupi bahaya balai dunia sareng akhiratna. Sehingga dina salah sawios hadis Kangjeng Rasul, jalmi anu kitu teh adalah lebet kana pengertian wali secara umum. Dina salah sawios hadis Kangjeng Rasul, jalmi-jalmi anu ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala ku amal-amalan sunnah, maka eta teh kautamianana didawuhkeun dina salah sawios hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Allah ngadawuhkeun, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu bi ilayya bin nawafil hatta hibah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bih ila akhirih. Teu pati-pati jalma ngadeukeutkeun diri ka Allah ku amal-amalan nafilah, amal-amalan sunnah, kajaba Allah bakal mika cinta ka eta hamba.
antukna kumaha faida ahbabtuhu lamun Allah mika cinta ka eta jalma maka Allah bakal jadi pangdanguna anu dipake ngadenge ku manehna maka Allah teu bakal jadi paninggalna anu dijadikeun alat ninggal ku eta jalma Allah teu bakal jadi leungeunna anu dipake barang dambel ku manehna Allah teu bakal jadi sampeanana anu dipake ngalengkah ku manehanana nalika manehna menta ka kami dawuh Gusti Allah kami bakal mere nalika manehanana menta perlindungan ka kami ku kami pasti bakal dilindungi tah ieu hakikat kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala dina bahasa ulama nu sanes mah ieu kanikmatan teh kanikmatan ma'iyatullah kebersamaan sareng Allah Subhanahu wa taala dina setiap lengkah dina setiap paripolah urang sadi dinten ieu teh puncak kanikmatan sabab kadituna pasti bakal ngamuluskeun kana jalan ibadah sareng pendekatan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat anu mulia aya hiji palenggeran atana pitungtunan praktis kasawuran Imam Syafi'i rahimahullah anu ditulis dina kitab Manaqib Imam Syafi'i ditulisna ku Imam Al-Baihaqi aya 3 indikator atawa ciri jalma anu meunang kamuliaan mungguh Allah Subhanahu wa taala anu kahiji kitmanul fakri hatta yadunan nas min ifatika annaka ghaniyun nyaeta nu kahiji nyumputkeun kapakiran nepikeun ka manusia nyangka tina akibat ngajaga dirina anjeun nepikeun ka manusia nyangka yen anjeun teh jalma anu beunghar manehna rumasa boga pangabutuh gaduh bubutuh anu langkung tinu sanes gaduh kararepet tapi eta kaayaan henteu didadagangkeun henteu diwawar-wawar tetep ngajaga kana marwah dirina ngajauhan tina perkara-perkara anu matak ngaruksak kana nama baikna anu matak ngaruksak kana parentah Allah kana larangan-larangan ti Allah Subhanahu wa taala sanajan anjeunna rumasa jadi jalma anu fakir sabab tapi eta kapakiranna henteu ngajadikeun manehanana deukeut kana kakafiran dawuh Sayyidina Ali kadal faqru ayakunal kufra sakapeung mah bari rada sering kapakiran teh deukeut pisan kana kakafiran ku anjeunna jalmi-jalmi anu ngajaga diri sanajan pinuh ku kapakiran sareng kabubutuh tapi anjeunna tetep ngajaga dirina ngajaga marwahna di peueunan Allah Subhanahu wa taala henteu bara maen teu bara menta henteu muka kana panto-panto saumpamina panto-panto injeman anu teu acan kabayang iraha sareng kumaha pinaweureunana anu kadua kitmanul ghadab hatta yaduna nas annaka radin ngajaga nyumputkeun ka ambek nepikeun ka manusia nyangka yen anjeun teh jalma anu ridho ieu penting ku urang dipidambel sareng dilarapkeun dina kahirupan urang langsung ku Allah Subhanahu wa taala di seueur ayatna dibahasakeun mulyaana jalmi-jalmi anu nahan kana kaambekna jalmi sadayana pasti ngalaman dina situasi batin pinuh ku kaambek pinuh ku kakeheul tapi sikap anu terbaik lain kudu ditembongkeun jeung dilampiaskeun saharita tapi kedah dijaga kedah ditahan sakumaha dawuh Allah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadziminal ghaid jalma-jalma anu nyumputkeun kana kaambek wal afina aninas jeung anu mere hampura ka papada manusia wallahu yuhibbul muhsinin Allah teh cinta ka jalma-jalma anu muhsin anu midamel kahadean anu katilu kitmanu syiddah hatta yadunan nas annaka mutanaimun nyumputkeun kana kariweuhna kahirupan nepikeun ka manusia nyangka yen anjeun teh jalma anu keur meunang kanikmatan kadang urang sok euteup dina kaayaan sapertoskeun kitu pinuh ku kariweuh kararepet tina musibah sifatna panyawat atawa musibah kakirangan harta atawa musibah sosial lainna sikap anu terbaik tetep ngajaga nyumputkeun kana eta kariweuh nepikeun ka manusia nyangka yen anjeun teh meunang kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala tangtos ieu sikap teh lain hartosna urang nutup tina kahadian batur tapi satungtung teu aya anu naros ka urang saumpamina atawa teu aya lawang-lawang jeung kasempetan anu pas keremukakeun naon anu aya dina kahirupan urang nu keur karandapan maka sebaikna ku urang tembongkeun mah kangeuneuhan tembongkeun mah sikap anu sae najan urang ripuh najan urang ambek najan urang keur aya dina kapakiran jaga ulah nepikeun ka ti kosewad ngalaksanakeun
kana sikap-sikap anu ngaleungitkeun kana marwah urang mung Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngadauhkeun lil fuqara alladina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nas ilhafa. Jeung Allah Subhanahu wa taala teh ngahormat ngahargaan ka jalma-jalma anu nyumputkeun kana kasusah karipuhna karena Allah Subhanahu wa taala henteu ngajual kana kariweuhna, teu ngajual kana kapeurihna, teu ngajual kana kasedihanana, tapi nu ditembongkeun maka Allah Subhanahu wa taala ka manusia nu ditembongkeun nyaeta sikap-sikap anu pinuh ku kawani, pinuh-pinuh ku katenangan. Ku kituna mudah-mudahan naon anu ku Allah Subhanahu wa taala dipiwarangkeun dina eta ayat tiasa kurang kalaksanakeun. Cukup urang jadikeun Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat urang nyarande Allahus Somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.